ceuk didisnakan ogenan. Oh, Ayeuna 50 jang PAD 50%. nya. 50% yang hibah kelompok. Ih, geuning teh hese nya euy. Ikan kitu sarua aya di ditu Ibu Andriani. Mamang euy. Mang. Ieu Mang. Yo, Sehat Kang. alhamdulillah. Nyeun ieu tapu Mang. Wih, Kreatif. Bantu tuh. Naon jangan pekerjaan sekolah lumayan. Wih, bener. Iya tuh Mang ya, gek yuk. Bener si Akang rajin euy. Ah, sudah manfaatkan memang daripada jadi runtah Mang. Ade-ade wae. Yang nyapuan musola ke euy. Ieu teh. Oh, Oh, mamang geus di mana tuh? tos di Sukamaju. Naon? Tos nyokot hibah ayam sentul. Ayam asli Ciamis atuh. Garede. Aing garede DOC eta oge ti disnakan ti Pak Anton. Mamang eta bisa menang gitu kumaha Mang? Kapan mamang mah boga kelompok. Oh, ngajukeun gitu. Ya mimitina mamang teh nyieun kelompok Oh, peternakan ayam sentul khusus. nya. Nah, geus nyieun kelompok terus diketahui arek ku desa lanjut ke kecamatan diketahui deui ku dinas peternakan. Atuh urang tek nyieun Mang yang barudak yang pemuda yang nu ngalalanggur meh teu ngalalanggur ting ya. Betah, bisa. Kumaha? Da ku sabab kieu Kang. Lamun ayeuna diberdayakeun para pemuda kan kena teh urang meunang penghasilan. Nya. Otomatis ka Ciamis ogenan aya pemasukan PAD Kang. Oh, meuli meunang. Menang gagabah ya Kang. Jadi ayeuna aya hibahna di peternakan teh Tuh, salah sahijina eta program Bapak Bupati. program Pak Herlian. Nya Atuh, aya ayam sentul, ka Ya. kelompok ayam sentul. heeh. Aya deui lamun lauk KBBI Balai Benih Ikan. Atuh ame teu lila mending meuli wae nya Mang euy. Kan kieu Mang, di urang aya duit kasih ini barudak. Nya, Urang rek ngariung urang beulikeun kan eta nya. mending kitu Heeh. beulikeun. Eta Yap. masuk PAD jeung ka Ciamis. Oh, asup yang PAD. Asup malahan mah ceuk didisnakan ogenan. Oh, Ayeuna 50 jang PAD 50%. nya. 50% yang hibah kelompok. Ih, geuning teh hese nya euy. Ikan kitu sarua aya di ditu Ibu Andriani. Heeh, atuh ari kitu mah. Urang arek ake ka barudak di program ti Pak Bupati gitu Nah, ya. Program Pak Bupati urang mah geus we ame tereh urang meuli sawareh. Nah, Ya, heeh. ngajukeun we. Ngan eta moal lila Mang. Ngantri tapi. Kan wayahna ngantri. Da lain urang wungkul ka Panloba sa kabupaten. Nya tuh Mang lumayan euy yang barudak mah nama penghasilannya. Wayah nanya, mamang arek meuli heula para bayam. Bayar. Layar. Heeh, sok atuh Mang ampura urang moal nganturkeun da ieu keur ngagawean ieu ya. Lamun arek mah kadisnakan we langsung. Yang keantur lah. Lamun arek lauk KBBI ka Ibu Andriani. Ya. Lamun arek hayam mah ka ditu aya alukman di ditu. Nya. Terus siap. Nya gitu nya Kang ya. Keantur nya Mang ya. Arek mau meuli heula parang nya. Heeh. Aduh. Nya. Dah heuh aing teh deuleuh atuh.